Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-50 genep. Dina mangsa anu sarua, ari nyimawar ireng anu harita masih keneh ngajirim dina wujud haseup hideung anu badis angin puyuh maah, terus bae muter ngawang-ngawang, sarta dina waktu anu ngan ukur sakeudeung oge geus mingkin ngajauhan wewengkon walanggeni. Geus jelas anu jadi tujuanana maah, nyatana rek nyerek tilu jirim, anu samemehna ditarawang ku dirina. Di sejen tempat, ari tilu jirim anu rek dicerek ku nyimawar ireng namaah, kenyacap danu jeung nyiwiwi, harita teh keur pating baha uhay bae di hiji guha. Ari nu hiji Dewi maah geus nyegrek dina tumpukan jukut garing. Dandanan anu tiluan, ngan ukur marake cawet anu dijiun tina kulit sabangsaning sasatoan. Dandanan nyiwiwi anu rada beda teh, ditambahan ku salambar kulit, anu nutupan bagian dadana. Tulang taleng anu anyar jeung nu heu beulna, pabalatak di ditu di dieu. Boh cep danu, nyiwiwi, pon kitu Dewi jeung jirim nu hiji Dewi, saatik oge siga anu teu kaganggu ku bau bangke anu nyambuang di rohangan eta guha teh. Mingkin dieu, kakuatan jeung kasakten si Suta teh asa mingkin rosa, malah maah geus rek satatar jeung urang. Sok padahal, saatik oge urang maah teu kungsi nurun keun kasakten ka anu jadi anak teh, da puguh oge henteu bisa nurun keunana. Kalayan sorana anu geus robah semu ngagreng, cep da nurut red ka anyiwiwi, jeung ka anu keur ngageubra anu tetela geuning anakna. Heu oh. Tapi percuma sakti oge ari kaayaan urang kieu maah, da boroning bisa hirup jeung batur, dalah karek nempo oge geus pating balecir alatan gari laeun. Bisa gigireun sora nyiwiwi anu geus sarua robahna teh, ayeuna maah ngomongna ka asalakina oge geus teu make basa nu hade. Rek kumaha Dewi atuh, susuganan wihiji waktu maah manggih jalma anu bisaun ngubaran urang. Nyiwiwi tiba ngabetem,
sarta nutup anakna anu harita katembong polisi. Cap Danu oge teu ngomong Dewi, goledat ngagoler keun awak, teu malire kana tulang taleng nu pabalatak. Teu lila antarana, antukna maah Nyi Wiwi oge nurutan. Wanci sarupna, dina mangsa Nyi Wiwi jeung Cap Danu masih keneh tali berate, suta maah katembong lilir. Red, sapasang panonna anu beur semuhurung, ngareret ka anu jadi indung jeung bapana. Kuniang cengkat, sarta ngojengkang keluar ti eta guha. Pikeun sakedapan maah tiba ngajenjen bari rutret ka sabude ureun. Haduh geus lapar Dewi, yeuh, gerendeng nasi suta, kituna teh bari ngusapan beu teungna anu bucit reuk. Jorelat jeleng. Kalayan dina gerakan siga nu hampang pisan, geus kitu maah si suta jojorelatan nembus pileweungan anu mingkin lila mingkin moekan. Sanggeus lumayan lila jojorelatanana, rek, si suta ngarandek heula. Red, kana hiji tangkal anu dadak tur pohara jaluk jugna. Jeleng, kle. Si suta bujang gajleng, sarta antukna maah napakeun dua suku dina dahan nu pangluhurna. Red ka aditu, red ka adiu, sarta ungsaang seu siga keur aya nu diambeuan. Nyeh, seuri sorangan di barungku unggut-unggutan. Gajleng kalayang kle. Siga anu taya kapaur pisan, tina tangkal anu sakitu jangkungna teh si suta ngagadleng sarta ngalayang siga nu hampang pisan, nepi ka antukna mah napakeun Dewi sukuna kana lemah. Jorelat jeleng. Ngan ukur dina sababaraha gerakan, si suta geus ngajega Dewi di hareupeun hiji gawir. Red, kana liang anu ngan ukur saasupeun awak. Teu lila antarana, kadini aya anu ngagereng, ditutur keun ku ngempurna sapasang panon tina jero liang. Lol, aya anu bijil. Tetela anu kalur teh ajak atawa anjing leuweung. Keur anakan sigana maah, da teu lila antarana oge, nutur keun tilu ajak anu lalotik keneh. Lain sieun sigana teh, si suta maah malah surangah serengeh. Indung ajak teu eureun burang gereng, sarta nyang gereng nembong keun huntuna anu ranggeteng. Bulu-bulu anu minuhan awakna meh kabeh carentang, sarta geus taki-taki pikeun narajang. Nempo kitu teh ari si suta maah kalembay, malah ngojengkang ngadiukeutan. Gajleng. Antukna maah indung ajak narajang. Kalayan katembongna siga nu kalempisan sarta teu kungsi masang kuda-kuda acan, kira-kira sajengkalun Dewi eta aja grek negel ping-ping teh, sakilat si suta nonjok keun peureup katuhuna, lempen pisan kana sirah aja. Seak, buh, guik, kleng, gulitik. Ngan ukur sakali mau-peu, indung ajak nepi ka ngacleng sarta gugulitikan, anu antukna maah langsung paeh alatan bejat sirahna.
anak ajak ngu tilu buak buik sarta gura-giru arasuk Dewi kana liang, siga anu kasiunan pisan. Nyeh, si Suta nyerengeh. Kojengkang ngadiu keutan ajak anu kiwari geus jadi bugang. Go Cingogo, ngadon ngaletakan getih seger anu masih keneh ngaburial tina sirah ajak. Tilu anak ajak tibang bisa buak buik narempokeun tina liang. Salian titilu anak ajak teh, kalayan di luar kasadaran si Suta, tetela aya sapasang panon anu keur nalingakeun tina satukang rurungkunan. Jirim nini-nini, anu papakaanana sing sarua hideung. Nyeh, eta nini suraseuri sorangan, ditungtungan ku umbut-umbutan. Teulila antarana, Jung, Giriwil, geus kitu maah si Suta manggul ajak, sarta anu saterusna maah jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan alam geus bener-bener poek mangsa si Suta ajok Dewi ka hareupeun guha anu jadi tempat pangcicinganana teh. Sup, ka jero. Kasampat indung jeung bapana masih keneh ngageubra. Ema, daang, Ema. Si Suta ngageubik-geubik Nyi Wiwi, sanggeus ngecakeun heula babawaanana. Nyi Wiwi ngulisik. Red ka nu cikeneh ngahudangkeun. Geus kitu mah red ka salakina anu masih keneh ngageubra. Panungtungan, ngareret kana bugang ajak. Sok sanajan kaayaan di jero eta guha teh pohara pisan poek na alatan taya obor-obor acan, tapi ari pikeun si Suta jeung Nyi Wiwi maah, satik ogi siga anu teu mangaruhan kana tetempoan. Caan hayang mama, wararek keneh. Pek wi eta maah dahar kumaneh, ceuk Nyi Wiwi sajeroning nguniangna. Pancoke ma oge, lamun dahar teh kudu ngariung. Uing mah geus lapar Dewi, Ema. Lah, hempek wieta mah dahar kumaneh. Nu penting mah lamun rek barang dahar, ulah sakahayang tempatna, bisi kapanggih Dewi kumanusa. Kungsi nyaritakeun pangalamanana tayohna mah si Suta teh matak Nyi Wiwi nepi ka anyarek anakna sangkan teu barang dahar di sambarangan tempat teh. Nya, pangalaman mangsa kapanggih Kupatih Bangkar Jaya saparakanca teh asigana maah. Ari Nyi Wiwi geus ngomong kitu maah, kakarek si Suta oge ngadekul ngorowotan biu teung ajak. Tibang nempokeun ari Nyi Wiwi na maah. Kalaluar sia, setan. Keur kitu, kadini aya anu ngajero pohara tarikna ti luareun guha. Awewe nu geus kolot ari tina sorana maah. Puguh si Suta jeung Nyi Wiwi nepi ka ameh bareng pating curing hak, malah maah cep danu oge langsung morejak. Saha eta? Cep danu rutret ka anak jeung ka pamajikanana. Nyi Wiwi tibang gidog. Gancang kalaluar. Sanggeus kadenge aya Dewi anu ngajorowok maah, gura-giru bae cep danu cengkat, sarta ngojengkang kaluar ti eta guha. Nyi Wiwi jeung si Suta gancang nutur keun. Barang serok ka lawang guha, tikeun sakedapan maah tiluanana tibang kurang kerung mangsa nempo dedegan nini-nini anu papakaanana sing sarua hideung, anu harita keur ngajega kira-kira 7 meteran tina tempat nangtungna. Anu samemehna nalingakeun gerak-gerik si Suta geuningan eta nini-nini teh. Sahari sia, koplok. Cep danu nyerongot sarta tutunjuk. Ihaha, teu kudunya hokana ngaran aing. Nganu jelas, pana aing datang ka adieu teh rek modern maraneh. Kurang ajar. Naon urusanana aing jeung sia, koplok? Mangsa cep danu keur sosorongot kitu teh, ari Nyi Wiwi jeung si Suta maah tibang silih reret. Ihaha, teu wani nyang hareupan aing sia teh. Cuih kelanan kudu sieun ku pantar nini-nini maah.
bari jeong cumiduh sagala Cep Danu maah. Hihihihahaha. Eta nini malah lelenggakan siga nu ngeunah pisan. Modar siah, koplok. Heah. Gajleng seburut. Dibarungku amarah anu geus ngebebelah, langsung bae Cep Danu ngagajleng ngayakeun panarajang. Pauropna nepi ngahiuk bangbaraan, rek ngabejak keun sirah lawan. Suh, gep. Bareng rek keuna pisan kana sasaran, kalayan dina gerakan anu pohara cepetna, sakilat bae eta nini ngarang geum paureup lawan. Cep Danu oge nepi ka pohara pisan ngagebekna, sabab karasa, tanaga eta nini teh pohara pisan badagna. Purintil. Acan maah leungit kariwasna, awak Cep Danu kapaksa kudu milu murintil, nutur keun leungeun anu dipariuskeun ku eta nini. Gebut. Nepi ka ngagebutna awak Cep Danu oge. Nyiwiwi jeong si Suta maah tibang pating polohok nempo kitu teh. Hihihihahaha. Eta nini lelenggakan Dewi, sanggeusna ngaleupas keun ranggeuman. Sadar yen lawan anu keur disanghareupanana teh lain jalma jore-jore, Cep Danu oge ayeuna maah teu wani gagabah, sanggeus cengkat heula teh gancang bae undur-unduran ngatur jarak. Emarek mantuan bapa. Cicing tong pipilueun, bahaya, ceok nyiwiwi ka anu jadi anakna, sanggeus sarua sadarna kana kamampuhan eta nini anu keur adu harupan jeung salakina. Gajleng, klei. Teu kungsi ngadagoan heula jawaban ti si Suta, sanggeusna ngomong kitu teh langsung bet nyiwiwi maah ngajleng, sarta ngan ukur dina sagerakan oge geus ngajega di gigireun Cep Danu. Hihihihahaha. Nempo kitu teh eta nini maah malah lelengakan siga nu ngeunah pisan. Teu malire ka anu keur seu-seurian, sanggeus silih reret heula maah kebat bae nyiwiwi jeung Cep Danu mareta. Gebur. Sapasang leungeun Cep Danu jeung nyiwiwi dumadakan ngagebur di bulan ku cahya beureum. Nempo kitu maah jirim nini oge gancang sayaga. Heaah. Hiaah. Gajleng, suuh, sea. Cep Danu jeung nyiwiwi meh bareng patinggara jeleng ngayakeun panarajang. Paureup Cep Danu nyuruh rek ngagempur sirah, ditutur keun ku paureup nyiwiwi anu museur rek ngaladada. Gajleng, plos.
Sakilat eta nini-nini ngagajleng nepi ka amapakan sirah dua lawan. Dina mangsa awak Cep Danu jeung Nyi Wiwi keur rada nyelontot alatan panarajangna ngeplos tina sasaran teh. Sakilat eta nini-nini ngajejekeun sapasang dampal sukuna kana punduk lawan. Gilek, plos. Untung Cep Danu jeung Nyi Wiwi gancang ngagiwar, nepi ka antukna maah jejekan anu jadi lawanna teh ngan ukur ngahakan angin. Iya ah. Karek maah eta nini-nini napakeun sukuna kana lemah, Cep Danu jeung Nyi Wiwi geus pating salebrut deui ngayakeun panarajang susuluan. Gajleng sebrut suh saat. Bagian Nyi Wiwi ayeuna maah nu ngalasirah. Jejekan sukuna anu dumadakan di bulan ku cahya beureum, ngadiusrek ngabejat keuntarang. Bareng jeung eta, paurup Cep Danu oge nyuruh kana palebah ke kemblong lawan. Jejekan Nyi Wiwi beunang disingkahan ku jalan ngelokeun sirah. Tapi, ari paurup Cep Danu maah kapaksa kudu ditada. Suuk jeleger. Balukar tina diaduna dua paurup anu geus pada-pada dieusi ku tanaga lapisan, nepi ka nimbulkeun sora anu pohara tarikna. Jalik jok. Cep Danu undur-unduran, bari muringi sarta katembong kekermengan. Nempo kitu teh aya imut saulas dina bibir eta nini-nini maah. Ari Nyi Wiwi, sanggeus napakeun deui sukuna ditukangeun eta nini anu keur dina kaayaan semu nonggongan dirina teh, asa manggih kasempetan anu hade, gancang bae nonjokeun paurupna kana palebah sirah lawan. Lep. Siga anu boga unpanon dina punduk, kalayan teukum singalieuk heula eta nini-nini gancang ngelok, disusul ku nejekeun suku nu katuhuna. Nyi Wiwi sempet ngarenjak, sabab teu nyangka kana gerakan lawan, anu disagigireun bisaun nyingkahan panarajang teh, tetela malah ngayakeun panarajang balesan. Seak, buh. Dina kaayaan Nyi Wiwi anu rewaseun keneh, tejehan eta nini-nini geus teu bisa disingkahan deui, nenggel pisan kana dada. Wah! Kleng, gebut. Bareng jonggoakna, awak Nyi Wiwi nepi ka mental, sarta ngagedebut ninggang lemah. Pelengking, Nyi Wiwi humaregung sarta pepelengkingan. Nempo kitu maah si Suta oge gancang ngagajleng ka agigireun indungna. Kurang ajar, ya ah. Seberut.
kalayan amarah anu leuwih ngabebelabatan samemehna, langsung bae Cep Danu maah nyebrut ngayakeun panarajang. Paurup Cep Danu anu mingkin ngagebur, nyuruh rek ngaladada. Teukum si incah tina tempat nangtungna, eta nini maah siga anu ngahaja hayang ngadu Dewi kakuatan. Paurup katuhuna katembong geusai gapikeun mapak paurup Cep Danu. Geus apal kana kakuatan lawan meureun ari ayeuna maah, Cep Danu oge kapaksa ngarengkok pikeun ngabedokeun niatna. Hihihihahaha. Nempo kitu teh eta nini maah nepi ka alenggakan siga nu ngeunah pisan. Gajleng. Teu malire ka anu keur seuseurian, gancang bae Cep Danu ngagajleng ka abelah kenca. Sanapakna Dewi dua dampal sukuna teh, harita keneh langsung meta. Ari jirim nini sanggeus muterkeun awakna teh, pikeun sajongjongan tibang neu teup, sarta anu saterusna katembong rada unggut-unggutan. Ya, belesat. Bareng pisan jong jorokna, tina dua dampal leungeun Cep Danu anu didorongkeun, pating belesat dua cahya beureum. Nempo kitu, gancang bae anu jirim nini oge ngadorongkeun sapasang leungeunna. Wer. Lamun teu kacangan ku dua cahya beureum anu ngabelesat tina dampal leungeun Cep Danu maah, moal katempo, yen tina sapasang dampal leungeun eta nini teh ngaluarkeun haseup hideung anu muter meh sagede tampir. Uruh. Antukna maah dua cahya beureum jeung bulu dan haseup hideung teh bentrok paseret-seret, nepi ka ngaluarkeun sora ngaguruh anu pohara tarikna. Katembong Cep Danu ti beberegek enggoning ngerahkeun sakabeh kakuatanana, malah maah sukuna oge nepi ka ngabelesek semet tuwurna. Heah. Jirim nini ngajorok rada tarik, sanggeusna rada nyentokeun heula dua leungeunna. Suuh. Dua cahya beureum mabelesat kasret ku haseup hideung, sarta antukna maah neumbrak kana awak Cep Danu. Jeleger, biar. Sanggeus kadenge heula sora anu ngajeleger teh, awak Cep Danu langsung ancur sapada harita. Bapa. Nempo kitu mahasiswa nepi ka ngagoa. Red, jirim nini ngareret ka asisuta. Barang paadu teutup teh, gancang bae si suta mah cengkat. Kurang ajar. Gajleng, jorelat, les. Samemeh si suta cacap ngomongna, langsung bae eta nini maah ngagadleng sarta jojorelatan, kalayan ngan ukur dina sakiceup mata oge geus teu katembong Dewi jirimna. Bingung ku pipetaun meureun, ari rek ngudag, ngarasa karunya ka anu jadi indungna. Antukna, pikeun sakedapan maah si suta tiba ngajengjen. Sut. Nyiwiwi neuteup anakna, kalayan sorana nu pegat-pegat. Kema. Si suta gancang ngadiukeutan. Suta, eu. Cekleup, nyiwiwi ngaleupas keun nyawa. Kema. Si suta ngaguguk bari ngarangkul layon indungna. Burinyai. Sanggeus awak nyiwiwi ngaburinyai teh, jirimna dumadakan robah Dewi jadi wujud manusia siga umumna. Sok sanajan bari jeung siga nu bingung ku eta kajadian, si suta maah teukum si eureun ngagugukna. Sabot kitu, katembong aya jirim anu jojorelatan ngadiukeutan, sarta antukna maah napakeun dua sukuna di hareupeun si suta. Dina kaayaan masih keneh murubut keun cimata, pikeun sakedapan maah si suta tibang neuteup jirim nu anyar datang, anu tete lagi uningan nyi mawar ireng.
waktos naseet. Caat hanca. Urang simpen di hande uleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.